tak bodak teh geuning sok hujanan dicari ku kolot teh. Yeuh, ulah hujanan. Tinggali makanya hujan poyan ieu teh. Alik sia cenah. Aya naon kitu mah? Tak apalkeun. Acuh maung. Acuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kumaha kabarna mugia aya dina kesehatan sadayananya. Pokokna mah doa terbaik bagi dulur-dulur sadayana nu aya di tanah Sunda, khususna Jawa Barat, umumna kanggo bangsa Indonesia sadayananya. Mudah-mudahan aya lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga para wargi sadayana ayeuna bade ngabahas anu aya di orang Sundanya, babasaan atau napi anu sok disangkut-sangkutkeun nya wilujeng adangukeun. Oge teh hilapnya salam-salam ya kanggo urang Sunda. Sunda Pandeglang, Sunda Merak, Sunda Serang, Sunda Banten, Sunda Tangerangna, Bogor, Depok, Bekasi, Cikarang, Cianjur, Sukabumi nya, Bandung komo eta mah nya, Bandung mah geus pokona mah nanjeurkeun tanah Sunda teh pokona mah the best lah nya. Ka Kuningan, Cirebon kapalih dieuna oge nya, Indramayu kapalih dieuna oge nya. Salam lah teh abdi sareng Bekasi, Cikarang, Purwakarta, kanggo Subang, Subangnya, Tasikmalaya, Ciamis, Garut. Aduh Garut ya. Salam buat pangkas rambut Garut Asgarnya. Anu tos kakoncara etanya. Engke urang ngebahas ciri khas makanan sareng pekerjaan ananya. Ayeuna urang ngabahas heula anu bersangkutan di tanah Sundanya. Mungkin aya anu pernah kealaman atau nepi anu henteu oge hapunten ya abdinya. Terus kota-kota Sunda anu teu acan kasebat ku abdi hapunten bisanya dikumkeun lah pokona namanya. Berat salam sejahtera pokona sukses lah, semoga sehat sadayananya sehingga arageng rezekina milikna kitu nya. Nah ayeuna urang dibahas anu bersangkutan di tanah Sundanya anu sering para kasepuhan kapungkur geuningannya nya urang bari calik ameh rada jongjon. Terus yuk elah mangga urang kawitan heula nya. Ari di lembur mah geuningan di lembur kapungkur ieu mah osok aya binatang atau napi sato nya. Seperti contoh buek. Tah, buek osok disangkut pautkeun jeung anu hamil. Nah, contoh ieu mah nya. Acek. Nah teu ngadenge kitu naon? Asa geus minggu-minggu ieu ngadenge bueknya. Meni klik-klik pala naluhur kenteng cenah. Misalnya kira-kirana anu kieu buah-buah naon. Badawa sok balik subuh si eta buah-buahnya. Sok aya saudon kitu nya. Terus nadei lamun misalkan aya nu eukeur ieu mah, nu eukeur hamil gitu nya. Sugan maneh eukeur, ngadaharan we nu haseum sagala di dahar maneh mah kata ucing teh ucing di dahar maneh mah saking ku hayang nu haseum meureun kesiram sugan. Nya da abdi teh da eukeur ngandeg cenah. Paingan atuh. Kamari-kamari ieu abdi mangadenge bueuknya. Heeh, cenah ngadenge bueuk cenah kitu nya. Aya di lembur geuning sok kitu. Terus sok disangkutkeun jeung bueuk tah. Terus aya deui mun urang tengah peuting keur ngaliwat aya bapak-bapak geuningnya keur maledoga naon mah teh. Kang, keur maledoga naon? Eta bueuk di sada wae cenah. Urang masuk sieun we di lembur urang aya nu kieu tah cenah. Tah. Oh kitu Kang. Eta bueuk cenah. Aduh. Aing para laur atuh. Mangkandeng barudak aya keur marijeuna eta cenah.
buek hampura buek buek selalu dipitnahnya hampura padahal mah di kota oge eueuh buek seueur anu hamilnya anu garaduh suami boh anu anyar pangantenan boh itu ieu nya dan memang meureunnan emang geus keturunan iya ti anak cucu Adam teh nya kedah gaduh putra gitu nya ya mudah-mudahan anu nuju hamilna anu nuju bade lahirana sing aya dina kasehatan kalancaran nya sing arageng rezekina gitu nya lainna balik deui ka bueuk karunya abi ka bueuk ya pas dipitnah ampura bueuknya kolot abdi anu kapungkur sok maledogan bueuk teh meureunnan hayang ulin meureun di baledogan da dipitnah eta da bisa aya nu keur kieu teh cenah padahal mah nya henteu kitu nya ampura teh eta bueuk ya ampura bueuk ya. Terus ayeuna ngalih deui kana manuk cit uncuing terang cit uncuing anu sadanu kieu kikukik 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 kikikikikikik eta manuk cit uncuing nya atau tapi aya baturna koreak lamun aya manuk cit uncuing osok nya model ibu-ibu teh keur di sarawah atau keur di warung gitu nya tah bah mana ngadeng itu eta sada cit uncuing alas ya buah-buah lah meni kukurayeunnya makanya cenah tetangga urang teh gering sia geus sabulan heueuh ah kitu cenah jadi mun aya nu gering teh mun aya cit uncuing teh cenah mata kepala laur cenah eta teh cenah manuk samber nyawa aduh padahal mah eta teh manuk hayang liar hayang disada eta teh nya sok disangkut pautkeun eta teh cit uncuing ah gebah ah kaditu ih kaditu cenah padahal mah nu aya nu gering mah nya ulah disangkut aya oge ke meureun ya Allah mudah-mudahan eta nu teu damang teh mangga sing aya damang deui sing sehat deui sing rezekina doakeun anu sae nya ulah buah cenah nah lamun kabeneran aya anu maot kabeneran di main maot ibarat maot ya paingan geus tilu poe eta manuk cit uncuing ngear we atuh da maot nya da bikin ngadenge di ditu cenah cit uncuing mun disada wae ngagelik wae eta cenah kutan eta teh maot paingan tuh mun karareueun nya padahal manuk cit uncuing nya ayeuna di kota gede wae di kota gede di rumah sakit di mana wae eueuh cit uncuing disada nu maot mah aya we nya tong disebut pautkeun jeung manuk cit uncuing karunya di wae eta manuk teh geus dipitnah di wae tah terus aya koreak aduh tengah penting teh keak cek nu di imah ieu mah nya tah pahit daging pahang tulang jeung ka ditu ka seberang ka ditu karunya eta manuk nepi ka diusir ka seberang ka ditu nya wah jigana di seberang eta manuk koreak numpuk jigana udah diusiran di dieu nya pada mulai diusirkeun yang disada manuk koreak eta teh da makhluk Allah eta ge sami itu yang disada keak ujar teh kada itu pahit daging nu pahit mah nu geus jelas mah paria pahit nya batrawali pahit tah peuheur deui manuk koreak tuh stilu tah manuk teh nu dipitnah teh nya karunya hampura ieu kolot abi anu geus hampuraeun lah eta mah nya geus tah fitnah manuk muga-muga manuk ngahampura ka manusanya nah jeung di abdi mah di ditu di kampung kantos ngadangu ya mungkin palawadi anu sanesna ge kantosnya ngadangu sapertos ge nya aya nini mae pare wah mae pare si nini teh teu moal batu teu moal naon hiji mangsa si nini keur malaweung apa hayam ngagaronyok wah hayam ya batu macokan pare nu keur dipoe nya cek abi teh kieu mak itu tinggali pare ku hayam mana naon cik nini untuk ngukubahkeun kumaha man ukur ngomong kieu heulang huy heulang japati anak hayam hoyah nah atuh eta hayam burusa teh anu kajarian anu kaleuweung anu kakolong imah anu ka mana we hiup lalumpatan abi sampai nanya kieu nah teh nah eta hayam ngartieun kitu bahasa jelema teu digebah teu dikumangan ukur ngomong kitu nini
pulang japati anak ayam hoya hoya wah eta bos anu anak tinggal micing kocak muka ditu sasah anu nyasab muka ditu ka di eta hayam abis sok hayang seuri sakapung mah nanya ngertieun cek abis teh ngertieun mah aneh jeung baheula mah meureun baheula deui nya da ieu mah zamanna zaman modern aya mah baheula mah geuning aya nini ngasuh incuna nya incu nu karek bisa lempang nangklok ke dina pagarnya heeh da candi omehan teh geuningannya atuh ceurik we kunaon budak teh ceurik aya ditinggal teh bujurna di pacokan hayam lain buru-buru mah omehannya sing karunya ka budak teh tapi aya mah lain mah modern aya iyalah gitu pengaman gitu nya aya mah tong disebatkeun pengaman gitu aya mah baheula mah seueur pisan kitu teh nya nah aya mah meureunan zamanna beki dieu da tak abi oge cenah ka apa perkampungan teh nama bumi-bumi panggung teh tos hampir teu araya nya aya mah tos pararega baheula mah resep teh barudak teh awakna teh lamun ngaliwat bau muning tapi resep bau muning bau letak aya mah parfum nya yang mainan-mainan anu mobilan ku cangkang jeruknya mobilan anu didorong ku awi teh nama tuh aya nama remote geuningannya kapungkur mah milarian barudak teh di mana di gardu di masjid gitu aya mah kieu gitu nya aya modernnya tapi ulah hilapnya ka urang Sunda budaya Sunda ulah sampai hilang lah nya urang dimumule ku urang ku saha deui lamun teu ku urang Sunda dimumule entenya anu sarayana sok dieukeun deui gitu nya ulah sampai hilang nya tah kitu amanat teh akang mah nya tah ayeuna urang eueuh deui kana sasatoan deui nya terus baheula mah geuningan zaman di kampung ieu mah zaman di lembur sok aya hujan poyan nya hujan tapi aya panon poe geuningannya tah barudak teh geuning sok haruhujanan dicarek ku kolot teh yeuh ulah hujanan tinggali makanya hujan poyan ieu teh alik sia cenah aya naon kitu mah tak apalkeun ngajuru maung ngajuru maung alik sia cenah atuh barudak teh terjadi nya jadi sabenerna mah kieu meureunnan hujan mimiti mah sok hujan poyannya bisi gering nya tapi sok dianggap kudu nya kabayang teu ngajuru maung eta lamun misalkan hujan poyana sataun sakali berarti maung teh ngajuruna teh kan sataun sakali nya tapi abi ningali di kebun binatang bodi mana walah eta maung meneriak loba nya eta geus kana ngajuru maung di wae tah loba di urang mah geuning nya babasaan kitu teh terus na deui ieu naon teh lah tah terus aya deui ucing nya geuning barudak sok resep mah ucing bahkan aya nama ucing ogen dipikar resep kitu nya dan memang ucing mah binatang anu resep kitu nya lucu gitu ucing kapungkur kan barudak sok dikacaikeun geuningannya ai keuting ka ucing teh kecebur gitu dede ancep alik sia mana ngagejeburkeun ucingnya cenah alik sia bakal gede angin sia hujan angin nya alik sia budak mun soak lompatan anu sok ngagejeburkeun ucing teh majar teh sok hujan angin padahal mah kalau teh nyarek da ari ucing mah anti air meureunanya sok karunya katinggalin ku yumut gitu nya maksudna ulah di aniaya lah ulah digejeburkeun kana cai meureun kitu nya ngading sieun-sieunnan ku hujan angin ngan sok dianggap deui kudu nya lamun bener kitu wah jigana ieu mah lamun keur halodo panjang butuh hujan geus gejeburkeun ucing ucing pasti hujan datang kan teu nya naon sababna da usum halodo nya lamun keur usum halodonya halodo usum hujannya hujan gitu nya tah sok disangkut pautkeun di eta ogen alik sia padahal mah nyingsieunan supaya ucing ulah dianiaya ku budak kitu tuh da ucing ayeuna kana cacak ini seueur pisan geuningannya urang teh kenyarane gitu kepluk cacak teh modal nya di luhur teh ah sia naonnya ih geuning cacak eta mah cacak lain naonnya menang rezeki ya anu puguh lain rezeki kotor karena sirah pas digesek-gesek di ambuan teh aduh hapeuhnya teh cacak nya rezekina mah kanggo nu dagang beureunya urang teh terus ka warung meuli sampo eta rezekina mah kanggo dagang beureunan aduh rezeki cenah eta teh da seueur pisan geuningannya aduh jeung ai baheula mah lamun
ngaliwat ke tempat sok aya larangan anak gini ya. Ade kadinya mah ulah nyebutkeun anu ade terus di leuweung teh mah aya maung teh nu kumaha ih aduh ulah digaruan ulah disebutkeun terus orang kudu nyebut naon daya karena teh sok aya nyabeurkeun ari sia mana menyabeurkeun ka mana maneh mama ek lompat cenah padahal emak jeung urang teh tarik kena urang lompat sok aya kitu nanya marah aduh hapunten kesepuhan sadayana ya punten bisanya ya. Terus ayeuna apa siraru amun bahasa Indonesia mah laron berenya siraru geuningan osok ngadadak geuningan mun aya lampu teh wah diriung beureun disangka ku siraru mah eta teh lampu teh indungna berenya dirariung tah cek urang teh kieu alah bener-bener loba ieu siraru aya naonnya cek kolot dewe jawabna wah tere usum supa ieu mah euy cenah pasti ieu mah tere usum supa cenah soalna geus aya siraru tuh tingali geus moal salah tuh kolot bisa nganyahukeun kitu ongkonya tapi eta teh jiga heureuy tapi aya kenyataan mah deui. Nah contoh misalkan aya kuraesnya kuraes beda jeung tongeret kuraes mah tongeret mah tongeret kuraes mah wek gitu nya beda sok disadana teh isuk-isuk lamun kuraes disada terus usum halodo ieu mah euy cenah naon kitu eta kuraes disada cenah kitu nya abi pernah ngadangu kitu ieu mah nya. Terus deui di tanah Sunda mah osok disesuaikan ngaran binatang jeung disadana ngaran binatang ngaran sasatuan jeung disadana nya contoh lamun aya meng meow tuh meng cenah nya terus aya me nah me cenah jadi ngaran sasatuan teh jeung ngaranna teh sok disesuaikan me terus toke naon mah eta mah toke tuh nya terus di bebek naon mah eta bebek jadi disesuaikan jeung sorak manehanana da ka kantong-kantong plastik atuh nya mak mau naon eta keresek cenah padahal kantong plastik ku sabab disada pake keresekan keresek rek disebutna teh keresek cenah keresek cenah nya dan jadi di urang masuk dihiji-hijikeun atawa dipersangkut pautkeun sesuai disadana ieu ngaranna ieu gitu nya pengeng tah eta pengeng tongeret naon mah eta tongeret cenah nya soang tuh soang tuh naon mah eta soang cenah titit deui nya titit naon eta titit cenah jadi di urang mah nya kitu saking kunaon beunghar ku bahasa nya karena bahasa Sunda khususnya nya ieu perlu dimumule ku urang nya ulah sampai hilang ain makan ke kampung-kampung geus kadang-kadang geus lain bahasa Sunda teh geus hampir ieu nya aduh da dintu sing inget karena sejarah gitu nya tuh rupina tikang erus ngadongeng ieu mah dongeng mah carita ieu mah nya supados ameh henteu jenuh teuing aya enjing-enjing tepan gitu nya bari ngopi bari ngenteh gitu nya bari jajaburna aya opieuna gitu nya sok urang ieu lah atur nuhun kanu tos nonton kanu tos ngarojong atau napi ngadukung ka channel abdi nya Kang Rus teh gitu nya mudah-mudahan sing ageng rezekina sing sararehat nya ya sing aya lindungan Allah Subhanahu wa taala sing selamat dunia akhirat nya sing barokah amin ya Allah ya rabbal alamin nya dicekapkeun sakieu heula ti Kang Rusnya ulah hilap di subrek Kang Rus channel ting tong nya yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.